Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun simkuring Andi Sopandi, mahasiswa PPG Intragan Katilu jurusan Pendidikan Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia. Dina dangutan ieu simkuring baris midangkeun PPL siklus katilu materi nulis artikel bahasa Sunda. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahadal lamang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sok Irfan dipimpin ngadoa heulapan. Saat kan mulai kegiatan, ayo orang ngadoa masing-masing. Ngadoa mulai, ngadoa selesai. Hatur nuhun. Oke, alhamdulillah orang tiasa patepang deui nya ieu pertemuan katilu dinu rangkaian pembelajaran bahasa Sunda nulis artikel keneh. Sadayana tos hadir tadi dinu absen teh saurang nya Naija sorna teh izin teu tiasa ngiringan dinten ayeuna margi bade aya pamengan di keluargana bade nikahkeun rakana nyedep Mas Emut teh minggu kamari urang diajar ngeunaan naon? Ngadamel artikel Pak. Ngadamel artikel, ngarancangan artikelnya minggu kamari mah. Satacana sonten Bapak sareng gambarna tos jelas ke kuping? Jelas Pak. Atau saya tampilan gambarna Atas. nulis artikel bahasa Sunda materi ajar kelas 12 mandua pelarang. Tah satacan kana materi ye aya teka-teki heula. Tingali dua gurat ieu dihandap. Numutkeun hidap kumaha carana sangkan gurat B tiasa leuwih pondok batan gurat A. Ditukar garisnya Pak. Ditukar bener bisa. Naon deui? Cing. Dipotong Pak. Anu B na dipotongnya di pondokan. Kanggo ngarubah garis B leuwih pondok batan garis A teh carana teh ku panjangan we nu A na. Ayeuna A jadi leuwih panjang batan B. Bener Pak. Lamun urang hayang leuwih ti batur tong ngadoakeun batur jadi leuwih handap ti urang. Tapi kumaha carana urang bisa ngaleuwihan batur. Jadi lamun urang boga kahayang tong ngarepkeun anu dipikahayang ku urang jadi leuwih handap. Tapi ngadoa sangkan urang bisa ngontal eta. Hingga ayeuna urang PJBL hararese 2000 KTI nyusun 5 bab hararese. Tong ngadoa sangkan digampangkeun tugasna, tapi ngadoa sangkan urang digampangkeun saha sangkan urang bisa lebih gampang ngalaksanakeunana. Jika kitu nya. Oke, kompetensi dasar anu ku urang bakal diampu dinten ayeuna teh aya sabarahiji nyaeta kompetensi dasar 3.5/4.5 menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan artikel berbahasa Sunda. 4.5 menulis artikel sederhana berbahasa Sunda dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan. Dinten ayeuna mah urang bakal dua indikator. Hiji, mampu menyusun paragraf terpadu sesuai kaidah bahasa pada artikel berbahasa Sunda ngadamel paragraf. Nu kadua nyata mampu membuat tulisan artikel sederhana berbasis masalah berbahasa Sunda. Tah mangga ieu artikel anu contoh artikelna nu kamari eta kalebet artikel naon kamari teh? Deskriptif Pak. Deskrip. Nah, ieu lebetna kana argumentasi kusabab ngandungikeun argumen pangarangna. Tingalikeun deui teh sangkan urang tiasa nganalisis kana struktur penulisanana. Nah, struktur penulisanna kulantaran urang bakal diajar nuliskeunana dinten ayeuna mah. Nah, nu kahiji indikator kahiji nyata nuliskeun wangun paragraf. Nah, jadi aya pengetahuan kebahasaan heula panguru basa ngeunaan paragraf. Paragraf dumasar kana wanguna kana kalimah pokona itu aya 3 nu kahiji paragraf deduktif. Paragraf deduktif teh naon cenah Hikmat? Paragraf kalimah pokona aya di kalimah mimiti dina paragraf. Leres. Pami kalimah induktif Paragraf anu kalimah pokona dina bagian tungtung dina paragraf. Kami kalimah nu terakhir paragraf campuran induktif deduktif. Kalimah pokona aya dina kalimah mimiti jeung tungtung paragraf. Ieu paragraf deduktif teh. Paragraf deduktif nyaeta wangun paragraf anu kalimah pokona atawa puseur kalimahna aya dina kalimah mimiti. Rak tengetan paragraf ieu digigir. Contohna nu ieu. Maksudna kalimah mimiti teh naon? Nah di dieu aya ningan. Tah, ieu kalimat pokokna, kalimat anu salajengna tadi mah kalimat penjelas
paragraf satrasna ge sami. Nah nu kadua nyaeta wangun paragraf induktif. Wangun paragraf induktif teh nyaeta wangun paragraf anu kalimah pokona atau kusir kalimahna aya di kalimah panungtung di akhir praktengetan paragraf ieu digigir. Contohna ieu aya dinu eta keneh. Nah, enten kalimat intina teh di akhir. Nu katilu paragraf deduktif induktif atanapi campuran nyaeta wangun paragraf anu kalimah pokona atawa puseur kalimahna aya dina kalimah mimiti jeung panungtung paragraf. Nah, tengetan paragraf di dieu teh ieu mah kalimah intina teh aya di awal sareng di akhir. Tah aya dua kalimat intina teh. Pancen kelompok prak hidup sawala bareng jeung kelompok damel artikel dumasar tema anu dipilih dina pangajaran samemehna. Anu kamari teh diteraskeun pidamel dina LKPD online, dina link ieu dihandap anu Sunan Ambu di Sunan Ambu deui, Purbasari di Purbasari deui. Ku Bapak share di kolom chat nya di lembar kerja peserta didik. Seperti biasa aya kelas kelompok ketua kelompok anggotana saha wae. Tah nu kamari anu milih masalahna orang nincak kanun tugas nu katilu silang koreksi artikel anu kakumpul sateueuna ku guru bakal diposting dina blog. Lajeng prak hidep titenan artikel karya kelompok sejen. Pikeun leuwih gampang kelompok hiji nitenan hasil kelompok 2. Oke, kelompok guru Minda niten ngoreksi artikel hasil karya anu Sunan Ambu. Sunan Ambu ngoreksi hasil karya Purbasari. Purbasari ngoreksi hasil karya guru Minda. Oke, dituliskeun ngaran kelompok judul artikelna naon, dituliskeun temana tentang naon. Tah, terus pilarian kesalahan bahasana, kesalahan eusi. Tah ieu LKPD-na LKPD offline jantan dikerjakeunna offline di ngawitan dinten ayeuna dugikeun ka minggu payuna nya. Ieu format LKPD-na ku Bapak dikirimkeun di grup chatnya. Buka breakout-nya bager. Siap, mangga silakan join. Sok maha ieu guru Minda anu teu acan saha nu teu acan? Nu teu acan masikeun? Rafli. Bentar. Halo lagi Nurul. Oke, di-uploadkeun ku anu tiasa ku Bapak mah. Kelompok ieu mah tos alhamdulillahnya tos ieu tos hae kantun anu ditambahin sama jadi kesimpulan. mohon kesimpulannya Azizu tentang naon kamari teh gawean mohon tah salma janten kesimpulan tinu hilangnya pekerjaan lagi na pagawean lantaran pandemi kumaha kesimpulanna maaf ya kalian teh naon temana Purbasari teh naon temana bageus Tentang kayak pergaulan bebas. oh mohon sok bebasnya campur gaul gitu ya Iya, Ya, Pak. ya sok mangga sip Udah dapat tinggal persi aja. iya siap mohon terus beres alhamdulillah mangga kelompok manalan pada presentasi Sunan sok mangga Sunan Ambu Hikmat screen ya Pak. mohon share screen weh tah itu saya nya janten aya judulna sok PHK leungitna pagawean alatan nyaeta sasalat mangrupa wabah penyakit anu sumebar di daerah ageung. Contohna sababaraha atanapi dina taluruh dunia. Terus ieu aya puja nyaeta dampak ayana sasalat COVID-19 dengan ukur mangaruhan karena kesehatan masyarakat. Tapi oge mangaruhan keayaan ekonomi, pendidikan sareng kahirupan sosial masyarakat. Sasalat ieu ge ngaruh kana jalmi-jalmi anu daramel. Sabab minat masyarakatna nurun sareng perusahaana gen teu sanggup produksi usahana matak seueur anu di PHK. Bayu solusi keur jalmi-jalmi nu di PHK keur masa sasalat kieu bisa hiji ngamangpaatkeun media sosial pikeun kasempatan bisnis seueur usaha penting anu pariogi bantosan. Kadua pikirkeun hal anu positif. turnuhun kelompok Purbasari mangga iya anu Purbasari engke artikelna nya telaah di analisis deui ku tim guru Minda nya saterasna orang lajengkeun ka kelompok Purbasari mangga ku saha bade dibacakeunna Kumarisa, Pak. mohon laras Bebasna campur gaul barudak sakola. Harti kenakalan Delia, harti kenakalan remaja nyeta hoyong terang saha salaresna anjeunna Marisa. Paliporah rumaja anu bangot tiasa disebabkan ku faktor di rumaja nyalira internal atanapi faktor eksternal. Faktor internal aya krisis identitas, kahiji pembentukan perasaan konsisten dina kahirupan, kadua kenakalan barudak ngora lumangsung ku sabab nanoman gagal ngahontal masa integrasi kedua. Numutkeun elmuna. Faktor eksternal perceraian keluarga sareng sareng sepuh
kurang komunikasi antar anggota keluarga atanapi sengketa antara anggota keluarga tidak asa memicu tingkah laku negatif tina noman. Irpan, solusi meta asup kana lingkungan pergaulan bebas saeta hiji ngadeketkeun ka Gusti anu Maha Kuasa, dua ngabentuk karakter anu positif, tilu ngajauhan lingkungan untuk kondusif. Satu acan diteraskeun ka kelompok guru minda Bapak bade naros heula ieu anu paragraf nu ieu nu Delia tadinya ieu bager ieu kalebet kana paragraf naon Deduktif bukan soalnya terletak di awal paragraf. kalimat intina dipayun laras atur nuhun Wanda atur nuhun saterasna orang ka kelompok guru minda. Cyberbullying. Mhm. Cyberbullying nyaeta bully atau pekelocoan di pilampah dina internet atau secara daring. Biasana cyberbullying teh aya dina media sosial sapatos Instagram, Twitter, Facebook, jeung sabana. Palaku biasana sok ngahina karena kaayaan fisik atau kejadian anu miba ka korban. Palaku cyberbullying biasana jelema anu teresep atau julid kana hal anu dipiboga ku batur. Kejadian dina cyberbullying biasana ngahina korbanan nepi ka korbanna tiasa janten nyeri hate dugi ka psikologina kaganggu. Ukituna bahaya pisan jika dina bully verbal anu langsung pendak. Janten ulah bahaya tina cyberbullying oge tiasa nyerang kaayaan emosional secara sareng fisik. Tur nuhun cik wangun artikel anu diserat guru minda ieu kalebet kana wangun artikel naon Deskriptif Pak karena ngajabarkeun Pak ngajelaskeun. jelaskeun kelompok guru minda ieu artikelna dipeunteun ku kelompok purba sari dina LKPD tadinya jadi penilaian silang ngan kantun panginten di rarapih deui kahiji di rarapih teh panginten penulisanna tadi teh kadua di sabaraha artikel masih keneh aya kapendak pengulangan konten hal anu tos dijelaskeun di nu paragraf kahiji misalkan diulang deui di nu paragraf kadua na gitu dikempalkeunna minggu payun sajabi ti Bapak oge bakal marios oge nya janten aya penilaian teh dua penilaian antar teman ti hidup engke teh sareng penilaian ti Bapak. Alhamdulillah kitu dinten ayeuna mah urang tos mencapai dua indikator pencapaian ade ayeuna teh nu kahiji nyusun paragrafna terus dihijikeun paragraf eta janten hiji artikel anu lengkap. Ayeuna pada nyimpulkeun kegiatan diajar orang dinten ayeuna teh naon kitu? Jadi internet teh orang teh jadi terang anu inti hidup pokok aya hidup pokok deduktif nu karituna. Terus diajar tentang cara penulisan artikel, tiasa menjabarkan, tiasa deui bisa menganalisis penulisan-penulisanna. Iya, tur nuhun nyetan aya sabaraha hiji paragraf teh tadi teh? Aya 3 Pak. Aya 3 naon unggul? Deduktif, kalimat pokokna di akhir, terus anu campuran. Deduktif, anu campuran anu aya di awal sareng di akhir. Oke, hatur nuhun nya diantos tugasna anu tadi ngoreksi dinten ayeuna anu tadi tampilanna masih keneh sederhana anu tos saya mah nu purbasari nya mangga anu sanesna di rapihkeun deui aya ilustrasina langkung sae. Informasi kangge panglaungan salajengna teh urang bakal mayunan penilaian tengah semesternya bager kangge kelas 12 mah materina teh 2 bab nyaeta kahiji ngeunaan tradisi Sunda anu kadua ngeunaan penulisan artikel nu ayeuna teh nya sakitu heula kangge kegiatan dinten ayeuna hatur nuhun kana kasumpinganana sadayana. Mangga anu bade mimpin doa saha? Santos orang diajar, ayo orang sesarangan ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa menurut kepercayaan sana dimulai. Lengse, atur nuhun, mangga Pak. Hatur nuhun amung atos dipimpin ngadoa sakitu nu kapihatur hapunten samudaya kalepatan Bapak tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana hatur nuhun ya.